Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil jamaah fi hadhil majlisil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim. Alhamdulillah kalayan pitulung Allah Subhanahu wa taala anu agung urang sadayana diriungkeun deui dina hiji majelis anu utami, majelis ilmu anu tos tekadah ditaroskeun deui kumaha kaagunganana. Ujang-ujang ayeuna urang kusuk jiga siswa jiga mahasiswa. Tatak-tatak urangan saukur wa Bandung kuping, teu makal buku, teu makal pulpen, teu nulis sakurup-kurup acan kumadau Kangjeng Rasul. Langkung sae daripada ngamardekakeun hamba sahaya 1000 gitu. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ditaikeun darajat urang ngalangkungan majelis ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge dina raraga urang sadayana nambihan amal soleh dina ieu sasih anu ku Allah dimuliakeun. Margi tugas urang nalika nyorang kana sasih-sasih haram anu opat teh Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sareng Rajab anu ayeuna nuju urang ka sorang. Tugas urang mah ningkatkeun amal ibadah tinu sabiasana gitu. Ku ibadah nu mana wae. Ibadah salatna, puasana, ibadah zikirna, tadarusna, ngadoaana ka Allah, ngaosna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi kana amal ibadah urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nempatkeun urang sadayana dina waktosna urang lebet kana pantomot engke dina patempatan anu mulia. Amin ya rabbal alamin. Para ibu rahimakunallah, urang lajengkeun cariosan urang Bu. Ngalajengkeun nu mana cenah nya di nu hanca urang wae gitu. Masih kene nyambung sareng cariosan-cariosan anu kapungkur hanca urangnya. Yen nyaeta urang teh diwasiatan ku para ulama nyaeta kedah tiasa hibdul auqat. Ari hibdul auqat teh nyaeta ngajaga waktos teh. Anu kamari teh setiap dinten teh urang teh ngabuka poe-poe anu bakal urang di sorang teh kalayan salat fajar teh ya, salat subuh teh. Salat fajar sareng salat subuh secara bahasa sami eta-eta keneh. Ari fajar teh subuh teh da waktu subuh teh ditandaina ku ayana fajar anu sodik. Naon deui wae cenah eta fajar sodik teh. Fajar sodik teh ieu mah bahasa para ulama keur nyebutkeun cahaya anu moncorongna teh kaluhur dina waktu janari nalika lebet waktu subuh. Zaman ayeuna mah tos teu kadah riweuh make jeung noong kaluar, ningal jam, ningal HP, nyetel TV, aya adan ayeuna mah. Gitu. Atanapi ayeuna mah cekap ngantosan anu adan we di masjid gitu ayeuna mah. Ari kapungkur berarti aya pangeras Bu. Teu aya pangeras kapungkur mah. Nu mawi orang-orang jalmi kapungkur pasti sararuku. Ta dampak tina kemajuan teknologi anu memudahkan kana hirup urang teh imbasna teh kadang-kadang sok jadi melit jalmi teh. Sabab ari kapungkur mah samemeh subuh teh kudu mastikeun heula geus subuh teu acan. Tos subuh teu acan. Gitu ditaong heula keluar. Lamun poe keneh acan subuh. Ari ayeuna mah sakitu
adan di masjid tatangga oge. Ieu teh dah rapat wae eta dah. Sabab panonna teh sesa sinetron. Mengingat teh. Para ibu rahimakumullah, hiji nasihat deui pikeun urang sadayana. La tatrukanna jama'atan qad fudilat bisab'i wal isrina min fadlin ala. Omat anjeun ulah rek ninggalkeun sabisa-bisa salat berjamaah anu jelas-jelas geus diunggulkeun ganjaranna teh tinimbang salat nyorangan atanapi salat salat munfarid teh nya istilahna salat munfarid. Jadi teu aya pilihan saleresna saumpamina urang aya waktos aya kasempetan keur ngalaksanakeun salat berjamaah, wah tatebuk kedah ngemut bakal aya keuntungan anu untung kabina-bina tinimbang salat nyorangan. Sanaos memang ibu-ibu lamun dikaitkeun sareng ibadah di masjid pikeun ibu-ibu henteu sapertos pamaget nyabunya. Ari pamaget mah satiasa soklah paksakeun ka masjid. Ari ibu-ibu mah teh ka masjid teh bahasa Kangjeng Rasul ngan kieu wungkul upami hoyongan ka masjid tong dicarek kitu ari ibu-ibu mah. Jadi anu paling afdol ibu-ibu mah netepan teh di bumi ngan lamun deuk ka masjid ulah dicare. Bari ka masjidna teh kedah ngangge adab ibu-ibu mah deui ibu. Kumaha maksud adab-adab teh? Ulah bari dangdan. Kudu panampilan sederhana. Terus sakira-kirana lamun moal terjadi fitnah mangga, tapi lamun rek terjadi fitnah maka mending keneh di bumi. Ibu-ibu mah kitu gitu. Malahan eta ibu-ibu salat di bumi teh ditinggal deui tempatna. Ibu salat di bumi teh di tengah imah jeung di kamar langkung sae di kamar. Lamun di kamarna anu lega teh nyieun deui tempat khusus pikeun salat mumusolaan langkung sae deui. Jadi beki nyumput langkung sae ibu-ibu. Ari bapak-bapak mah ka masjid. Atuh dah hujan, payung. Dah hujan jebrog, tah jas hujan. Atuh dah leueur, tah make konton tongkat. Atuh dah leueur keneh jeblok, tah sapatu bot. Urang rek naon deui. Atuh udah capek gitu, antarikeun ku budak. Gitu. Karena nama gitu. Tentunya sanos ibu-ibu anu hadir di dieu pantun ke tiasa didugikeun. Kacaroge nepi ka putra upami naroskeun. Kumaha padiluna salat berjamaah. Gitu. Salat sorangan mah hiji, salat berjamaah mah 27 atau napi 25 aya dua hadis. Oh berarti 25 pantes, 27 pantes. Ibu-ibu di bumi sanes hartosna teu tiasa ngalaksanakeun salat berjamaah eta teh. Gitu. Jadi salat berjamaah, salat di masjid ieu teh dua padamelan ibadah anu misah kautamaanana. Nalika disebatkeun salat berjamaah henteu berarti kudu di masjid. Di tempat anu mana wae salat berjamaah langkung sae tinimbang salat nyalira. Tah komo upami salat berjamaah teh dilaksanakeunana di masjid. Sabab salianti ganjaran salat manehna ge bakal meunang ganjaran ngamulyakeun ngamakmurkeun masjid. Ibu-ibu di bumi sanes hartosna teu tiasa ngalaksanakeun salat berjamaah saaya-aya we di bumi upami aya mah gitu. Aya murang kali sareng murang kali oge caroge oge kedah naon ngabagi-bagi waktos ulah ku saking soleh-solehna nepikeun ka teu pernah berjamaah sareng kulawargina di bumi kitu mah lepat eta teh. Jadi lamun bade diatur saminggu teh sabaraha dinten, sabaraha waktos, kurang berjamaah we jeung kulawarga.
sarang istri sarang caroge eta abdol pisan sabab salianti ngalaksanakeun berjamaah oge dina raraga ngadidik kulawarga. Seorang suami, seorang kepala keluarga pan ieu teh tanggung jawabna teh ageung ka bina-bina. Bisingke di akhirat teh ditaroskeun. Oh sok tara pamajikan salat berjamaah. Gitu. Atuh duka gitu. Nya oh sok kan gitu. Sareng abdi bisa geunana gitu. Gitu. Tanawe kada di kondisi. Ieu mah nya urang naon namina teh nya. Urang muka ngukur diri sakumaha. Para ibu sadayana dawuh Kangjeng Rasul kieu ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fikimul jamaah ilastahwadha alaihimus syaitan ay ghalaba fa alaika bil jamaah. Teu pati-pati di hiji lembur di hiji kampung di mana wae lamun aya ngumpul 3 urang terus datang waktu sholat henteu berjamaah kalakah paburincai maka eta teh nu terjadi naon cenah eta teh ilastahwadha alaihimus syaitan bakal naon di kokop ku setan bakal dikuasai ku setan. Naon ieu teh maksudna saking pentingna salat berjamaah kedah nama di mana wae ke kumaha wae oge salat gitu berjamaah. Tak kadang-kadang urang teh sok naonnya sok kaeunteupan ku sifat nyapelekeun kana amal ieu. Amal berjamaah atau sarua wae cenah nu penting mah salat wae tah teu kitu nu penting mah kudu gede ganjaran teh gitu. Di antawisna teh naon salat salatna salat berjamaah. Naon margina diteraskeun dina eta hadis fa inna may yaqulu adzibu minal ghanamil qasiyah eta teh ibarat jalmi anu teu daek berjamaah anu sok paburincai sapertikeun domba anu misah tina barisan anu bakal mudah diudag-udag sareng ditewak ku sakadang ajag anjing ajag. Jadi seperti imah perumpamaan wungkul gitu bunyi. Hiji kelompok domba keur diangon pan mangratus-ratus gitu. Terus aya sababaraha ekor domba anu misah gitu teh. Tah keur misah kitu teh babari lamun dek dicapluk ku singa teh gitu. Perumpamaanna teh gitu. Sabab dina padilah salat berjamaah masyaallah salianti ganjaranna anu agung. Didinya ridho Allah Subhanahu wa taala lungsuh. Komo lamun tiasa salat berjamaah na teh 40 waktos berturut-turut komo 40 dinten berturut-turut bari teu pegat-pegat upami nu kantos ngalaksanakeun ibadah haji panginten diprogram ku pamarentah teh ku panitia haji di negara teh nyaeta salat arba'in teh di Madinah pandalapan dinten di Madinah teh saurna eta 8 dinten teh dikondisikeun kudu salat berjamaah di Masjid Nabawi teu pegat-pegat sawaktos oge. Tah eta teh kumaha dawuh Kangjeng Rasul? Dawuh Kangjeng Rasul kautamianana salat berjamaah di masjid kami ieu. Man salat fi masjidi hada arba'ina salatan la tafutu kutiba lahu bara'atani bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Jalma anu salat di Masjid Nabawi masjid kami anu ieu 40 kali salat terus henteu pegat-pegat salami 40 waktos teh 8 dinten teh maka janji ti Kangjeng Rasul dawuh Kangjeng Rasul bakal dibebaskeun tina 2 urusan naon hiji dibebaskeun tina neraka anu kadua dibebaskeun tina kamunafikan.
tambih dari salat di Masjid Kangjeng Rasul ganjaranana berlipat-lipat ganda. Sakali salat di Masjid Nabawi sami sareng 1000 kali salat di masjid urang ye. Anu paling sae deui upami salatna di Masjidil Haram eta mah sami sareng 100.000 kali. Jadi salat sawaktos di Masjidil Haram sami sareng 100.000 kali salat di Masjid Jainul Iman. Gitu Bu. Lamun dibagi-bagi eta kana umur urang sabaraha tahunan salat 100.000 kali salat sabaraha tahunan umur urang. Nu mawi atuh jelas kabina-bina ku Allah dimuliakeun jalmi nu tiasa angkat ka ditu teras ngalaksanakeun ibadah haji sesuai sareng peraturan-peraturanana bari hajina teh haji anu mabrur. Sanes haji anu ngabrul. Ari haji nu ngabrul mah nya kitu we ngabrul keneh gitu. Ngawadulna aya keneh. Gitu. Peditna aya keneh. Gitu. Jadi kumaha atuh urang teh? Wah peperieun atuh ka ditu mah henteu salat berjamaah di ditu. Nya atuh di dieu. Pantilu masjid anu utami teh Bu. Masjidil Haram, teras Masjidil Nabawi, teras Masjid Al-Aqsa. Tilu lamun urang salat di dinya teh ganjaranana teh direken salat berkali-kali lipat. 100.000 di Masjid Haram, 1000 di Masjid Nabawi, 100 di Masjidil Aqsa. Gitu. Urang mah nyana namanya ninggal gamarna wungkul we nya gitu. Baitul Haram Masjid Nabawi teh. Nyakeun mudah-mudahan kapayuna mah ku Allah Subhanahu wa taala diparangkeun sadayana nu hadir di dieu teh nya dinasiban angkat ka Baitullah ibunya gitu. Gitu. Nu penting mah niat heula. Nu paling saya mah eta niat teh dibuktoskeun ku tindakan. Naon? Ku nabung gitu, ku nabung. Nya kumaha ari kange kalangan urang mah iwal ti ku nabung tuh da urang mah sanes pengusaha anu penghasilan sapoena ratus puluh juta gitu. Carana urang mah iwal ti ku nabung gitu. Nabung dina pago gitu. Dina ieu palang dada teh aya awi tadi ragaji. Asupkeun. Gitu. Gitu. Nah, itu. Falaika bil jamaah atuh anjeun teh kudu salat berjamaah. Cenah kitu. Aya deui dawuh Kangjeng Rasul, sholatur rajuli ma'ar rajuli azka. Ari salatna hiji jalma sarta hiji jalma deui berarti duaan. Ta salatna duaan teh langkung sae daripada salat sorangan. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajuli. Eta jalma salat bareng jeung duaan makmumna langkung afdal daripada salat jeung makmumna saurang. Maksudna teh kumaha ieu teh Bu? Jadi lobana jalma berjamaah jamaahna makmumna seueur eta teh nambihan deui kana kautamian salat berjamaah. Jadi salat berjamaahna 2 urang sakitu ganjaranna 27 na teh pangintennya teh dibentenkeun deui ku Allah. Lamun berjamaahna teh 10 urang langkung hade deui. Berjamaahna 15 urang langkung sae deui. Berjamaahna 16 urang langkung sae deui. Kitu patokana teh. Langkung sae langkung seueur jamaahna langkung sae padilahna ganjaranna. Sebab aya pendidikan anu lain dina salat berjamaah.
can ku ieu ge nya bunya ku lebat ka masjidna ge kitu nya keun wae nya sanaos ibu-ibu panginten jarang kitu nya dina waktu salat berjamaah ka masjid kan ieu tiasa didugikeun ka saha kitu nya pan karek ku lebet ka masjidna ngumpul oge tos hiji ka ibadah ieu teh intikaf teh ya silaturahmi di dinya silih doakeun di dinya terus ibadah naon di ngamakmurkeun masjid teh ya komo lamun anteng mah ti magrib nepikeun ka isya teh henteu kaluar di masjid intikaf teh hafal jeung deh lamun kurang dibaca naon sababna salat magrib waktos magrib ka isya teh meuni singkat paling singkat binten sareng salat nu lain ti lohor ka asar marada lami 3 jam lah kirang langkung ti asar ka magrib tapi ti magrib ka isya mung sajam rata-rata naon hartina eta teh kieu ceuk kasarna mah ti magrib ka isya mah geus ngajedog we di masjid ulah balik gitu cicing gitu cicing we gitu tutup poe anjeun tadi teh ku ibadah ya ti magrib nepikeun ka isya sok tobat di dinya manfaatkeun waktu da loba keneh salat ibadah nu tiasa dilaksanakeun di dinya teu pirang ngaluangkeun nya saja tina 24 jam nu tos dianggo aktivitas sok ka masjid beres salat terus zikir wirida terus laksanakeun salat anu lainna deui salat hajat tiasa di dinya dilaksanakeun salat tobat laksanakeun di dinya gitu sok tambih-tambih maca Al-Qur'an sagala rupa tak salarasna bapak-bapak mah disampakeun waktos eta tak ku Gusti Allah teh sok manfaat atuh ari ibu-ibu kumaha di bumi sok atuh turutan kitu ti magrib dugikeun ka isya teh sok sing anteng di pasolatan teh itu aya majmu dina palang dada sok canak majmu baca surat Al-Muluk baca surat Yasin surat Al-Muluk maqama bunyi aya kaistimewaan kumaha kaistimewaanana surat Al-Muluk teh diantawis surat anu upami ku urang diamalkeun didawamkeun setiap malam eta teh matak ngajadikeun jalma nu macana teh bebas tina panakonan munkar sareng nakir. Jadi panakonan munkar sareng nakir teh henteu rata sadayana dipasihkeun. Maksudna sadayana bakal ngalaman teh kitu. Contohna saperti nu jelas ka para nabi moal ditakon ku malaikat munkar sareng nakir. Nyarek naon nanya ka Nabi Muhammad ka para nabi da geus puguh jalmi soleh, geus puguh naon sayyidul naon Khatamul Anbiya tos puguh jalmi anu mulia kakasih Allah Habibullah Rasulullah nyarek nanya naon atuh justru satu pantes ka bina-bina malaikat munkar nakir nakon ka Kangjeng Rasul Muhammad man rabbuka saha pangeran anjeun wa man nabiyuka sanabi anjeun ya cek kasarna heupan kami nabina teh gitu saumpamina malaikat munkar sareng nakir naros ka Kangjeng Rasul Muhammad wa man nabiyuka saha nabi anjeun apan kami nabi nate gitu. Tadi antawis nate jalmi anu bakal dibebaskeun tina panakonan munkar nakir teh jalmi-jalmi anu maot syahid. Jalmi-jalmi anu maot syahid. Rek syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia sareng akhirat. Naon bentenna ari syahid dunia akhirat ye nu tos pasti. Dipenten syahid ku Gusti Allah, dipenten syahid ku syariat dunia, sehingga dina tata cara mulasarana ge dibentenkeun. Gambaranana sapertikeun jalmi anu ngabeakeun tanaga harta jiwa ragana di jalan Allah nepikeun ka gugur. Dina ngabela agama Allah nu kumaha wae carana. Lamun zaman kapungkur perang, lamun zaman ayeuna gugur di medan nganyaon mempertahankan ngajaga syariat Allah gitu semangat gitu. Ngalaksanakeun ibadah nepikeun ka keur ibadah
ieu naon dicabut nyawana ku Allah Subhanahu wa taala. Engal keneh pan geuningannya eta kajantenan anu di Bandung teh geuningan. Anu ngantunkeun teh dinten Jumat di masjid nuju salat anjeunna bade khutbah Jumat. Sageuningan wali kota Bandung nya wali kota Bandung. Ya urang meunteun secara dohir ya punya. Hakikatna wallahu alam Allah anu maha uningan. Ngadima secara dohir. Maotna dina dinten Jumat, maotna anu dinten Jumat kalebetkeun teh. Jalami anu kena teh aya harapan moal ditakun ku malaikat munkar jeung nakir, tapi dengan catatan aya kasolehan heula dina dirina. Henteu asal maot dina dinten Jumat tiba-tiba langsung ngarepkeun ieu jelema anu salamet, padahal geus puguh tadina ge tara salat saumpamina gitu. Gitu. Rek ngalaksanakeun khutbah Jumat bagian anjeunna kitu nya ngantosan luhur duka nuju salat keneh atanapi nuju ngantosan adzan luhur kitu nya. Subhanallah kitu nya. Tak urang meunang ka Allah Subhanahu wa taala ngadoa upami urang di mawatan hoyong saperti gambaran kitu. Irahawe waktosna. Sabab secara dohir nya sae jelema nu maot syahid teh dunia akhirat. Aya syahid teh syahid akhirat. Syahid akhirat teh maksudna syahid dipeunteun ku wallahu alam Allah Subhanahu wa taala anu uninga ngan aya harapan ka eta jalmi teh bakal meunang ganjaran-ganjaran anu ageng ka bina-bina. Ngan ceuk pandangan dunia tetep diperlakukeun sama sapertikeun jalmi anu maot biasa. Maksudna kedah di kumah nya kedah diibakan, kedah di papanan, kedah di kuku. Da jalmi anu maot syahidna syahid akhirat mah eta mah bahkan hukumna ge haram, teu meunang di kapanan. Nu aya we upami jalmi anu maot di medan perang kasaksi sadayana. Nya sapertoskeun dina sejarah dina peperangan gitu. Para sahabat anu berguguran dina peperangan ngabela agama Allah. Itu kan Nabi ngalarang ulah di adusan ulah di kapanan kuburkeun saaya-aya di salat ngamulyakeun teh aya deui syahidna teh syahid dunia gitu. Syahid dunia mah ieu mah ceuk pandangan dunia na wungkul tapi ceuk Allah Subhanahu wa taala henteu. Tapi orang ieu teh tiasa terang gitu hakikatna Allah Subhanahu wa taala anu uningan. Meureunnan berjuang nama berjuang, perang nama perang, tapi aya hal lain anu dituju. Naon anu dituju? Nah, karena aya ria hayang dipuji atanapi aya harapan jeung cita-cita rek ngalaka duniaan. Itu sebab tetep Bu sining hate jalma mah beda-beda. Najan dina dohirna baheula umat Islam teh peperangan hatena eueuh nu apaleun henteu tangtos sadayana sami. Sapertikeun jalmi anu ngiring hijrah di Kangjeng Rasul, hijrah di Makkah ka Madinah, teh palebah hatena mah benten-benten. Aya anu murni hijrahna karena Allah, aya anu murni aya anu hijrahna teh kitu pikeun usaha. Sugan-sugan we gitu. Hijrah ka Madinah mah menang ieu pausahaan. Aya deui anu hijrahna teh karena rek nuturkeun istri anu dipikaresep ku manehanna. Sabab nu ngaranna jalma sanajan dina dohirna pada melanana ibadah hatena wallahu a'lam. Lamun cek Bang Haji Roma Irama mah dina laguna. Naon geuningan? Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Itunya Bu. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Itu beda sirah, beda eusi sirah. Aya beda sarua eusi sirah, eusi hatena beda-beda. Jadi moal aya nu bener-bener pernah sarua di antara urang sadayana. Tadi mah masalah syahid teh. Widi kana tadinya ngadawangkeun surat Al-Muluk. Ieu teh diantawis amalan anu tiasa ngaringankeun urang
atanapi tiasa urang dibebaskeun tina panah-panah munkar sareng nakir. Urang tiasa bebas ti dinya tos kanikmatan anu ageng teh luar biasa. Sanyan nyatu nu geumpeur dina harita teh pasti bakal geumpeur ku. Di alam barzah teh ya, alam barzah nu ayeuna teh jalmi teh nuju di alam barzah sadayana teh Bu. Barzah teh dinding pemisah, hiji sekat pemisah dunia jeung akhirat. Jalma anu ngarantunkeun teh di dinya di alam barzah sadayana ayeuna. Dangke parantos kiamat nembe dikaluarkeun tina alam barzah nyorang mengembara kana alam anu salajeng. Ngan sanaos di alam barzah tetep kembang-kembang siksaan, kembang-kembang kanikmatan bakal aya tetep. Naon maksudna kembang-kembang siksaan, kembang-kembang kanikmatan. Alam barzah teh tempat anu saharita. Pan aya alam kubur sebatna teh. Ta alam kubur teh ngagaduhan maknana teh dua Bu. Aya alam kubur anu secara luas. Naon alam kubur secara luas teh nyaeta jalma tos nyorang kana kuburan lebet ka alam kubur nepikeun ka engke pangbalikanana nah surga nah neraka eta teh tiasa disebatkeun alam kubur. Aya siksana kubur teh aya nikmatna. Ta aya makna anu saharitaeun anu seleutik naon kubur alam kubur teh alam barzah teh alam kubur. Ngan padaan perjalanan alam akhirat anu sakitu luasna teh sok dibahasakeun ku alam kubur. Jadi nanti nalika disebutkeun naon alam kubur teh dauh para ulama nya alam barzah teh ya. Alam barzah, alam kubur. Eta teh tempat sementara jalma anu marmo teh di dinya. Teu acan nyorang kana yaumul hisab. Teu acan dietang amal-amalan, teu acan dihitung, teu acan ditimbang, teu acan dikumpulkeun di padang mahsyar. Jalma teh disimpen di dinya bae di alam barzah. Ta sanaos di alam barzah teu acan ditimbang amal-amalan, sanaos teu acan ditarosan, dihisab amal-amalan, pertanggungjawaban ditaroskeun. Eta teh tos aya kembang-kembang kanikmatan jeung kembang-kembang siksaan. Lamun jalmana anu hade ditembongkeun sirung-sirung kahadeana teh pinikmateuna teh. Pikeun ka digambarkeun alam kuburna teh bakal luas. Terus bakal seperti taman-taman surga di alam barzahna teh kitu. Aya mangsana deui jalma anu goreng patut akhlakna teu pati wau ka Allah jeung embung ngadeuketan kana syariat agama Allah, maka sabalikna. Nepikeun ka kumaha? Digambarkeun di dinya teh. Kuburanna sempit bakal ngadengkek teh. Nepikeun ka tulang teh ucutan. Di mana keteranganana? Aya hadis Kangjeng Rasul. Sata acan jalmi teh dihisab teh tos aya siksaan. Hiji waktu Kangjeng Rasul ngalambung ka dua pakuburan. Rasulullah liren, sabab Rasulullah nguping kana ieu dua kuburan teh kakuping ku Rasul nuju disiksa. Maro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabroini. Rasulullah ngalangkungan dua pakuburan, ras liren. Terus Rasul ngawalar innahuma la yu'adzabani. Ieu dua ahli kubur di ieu dua kuburan teh keur disiksa dawuh Kangjeng Rasul. Harita zaman Kangjeng Rasul pan teu acan kiamat. Tapi Rasul nyebatkeun ieu dua ahli kubur teh disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, jeung ieu dua ahli kubur teh lain disiksa tina pedah dosa anu gede. Gitu. Naon atuh dosana teh? Gitu. Nyaeta pakana ahaduhuma la yastabri'u minal baul. Anu saurang mah ieu teh disiksa lantaran tara cecewok tina kahampangan. Jarang cecewok tina kahampangan. Ibu-ibu sareng bapak-bapak rada benten dina dieu. Pirakunya ari ibu-ibu mah. Gitu.
Tapi pangitan aya wae barengannya. Ieu nu di dieu mah sapirakunya. Kadang-kadang gitu. Sabab ari bapak-bapak makan pamaget makan gampil gitu yang kehampangan teh. Tinggal mukakeun jandela atuh Bu. Gitu. Keur mau motoran keur naik mobil teh pan gitu. Pan tinggal eureun heula teu kudu milarian WC teu kudu milarian toilet gitu. Si jalan we kadang-kadang mah diasupkeun kana liang gitu. Asupkeun gitu si dinaon diarahkeun kana liang kasir. Atuh beunteun kasirna teh kalaluar deh. Bau pesing di jero teu kuat cenah kami. Gitu. Aya nu kana batu teh mah bikeun ka muncrat kana batu. Gitu. Gitu. Bahkan lamun keuyang mah bisa bari lompat lalaki mah teh Bu. Bisa bari lompat. Gitu. Anu aneh ya, iya jalma anu kitu kalakuan padahal di mobilna teh aya cai nginum teh. Masana kumaha nah teu dimanfaatkeun eta cai nginum. Da moal sabaraha gitu. Ku cai eta ge cai nginum nu di gelasan teh geuningan da moal saep sadayana atuh. Saparapotna ge da walatra atuh. Pira liang sagede kutu sagede kutu liangna bisa gede undur-undur gitu. Da walatra ku cai saya gitu. Naon margina bet kedah diperhatoskeun. Sabab lamun jadi kebiasaan kitu atanapi pernah kitu heug poho dina waktu rek ngalaksanakeun ibadah, maka sapapanjangna ibadahna moal sah. Rek salat kalau langsung wudu we bari wuduna ge teu bener. Maka kan berarti wuduna salatna teh ibadahna teh bade nyandak najis. Ari ibadah khususna salat pan jadi syarat kudu suci. Eta. Matak nya kadah urang dibiasakeun. Ari percanten gitu nyari ka urang mah gitu nya nu sok ngaos mah gitu. Percanten gitu ngan ieu mah kanu tarangaos atanapi kanu teu uninga angke urang tiasa dicarioskeun diobrolkeun teh kitu. Malihan dina hadis nu sanes mah disobatkeun eta justru umumna siksa kubur teh tina dosa nu kieu cenah. Namawi dina aturan fikih geuningannya aya carana nalika sanajan teu aya cai ge saking kudu-kuduna ku batu gitu. Batu ada teu kedah batu gede nu aya di sisi jalan atuh da berat. Batu encrak padagi barudak encrak anu kitu nu bersih anu gesrak batuna teh ulah nu lesa gitu ulah ku kaleci. Kaleci batuna sabaraha 3 lamun teu 3 hiji tapi hijina teh nu tiasa dianggo 3 kali nyusuteun gitu. Berarti kumaha nya anu rada masagi gitu. Rada segitiga ulah nu buleud. Kada pai pamaget mah gitu nya gitu. Henteu kahampangan wungkul pan ieu teh keur naon salian naon kahampangan teh kaberatan. Naon bahasa ieu namanya miceun tah. Miceun gitu geus. Gitu. Tiasa. Ku batu. Gitu. Ku batu teh. Ulah waka ku daun, lain pala ku daun. Ug salah nyabut daunna teh kala ka daun terep-terep teh geuningan. Gitu. Daun kulus. Ulah waka ku daun. Mata kumaha bade kaleuweung, bade ka kebon. Maka cai teh sing rada seueur. Gitu. Obama teu aya caina seep atanapi sakedik deui prayogi kangge ngaleut ulah waka ku daun.
nyaku batu teh ya matak nu saya mah makal batuna persiapan ti lemur nyakuan gitu. Lamun teu aya batu gitu ku perkara anu sasifat sarang batu kunaon nya anu heuras terus naon geusrak anu tiasa nyusut dianggo nyusut dari daun mah da kalah kalesan gitu komo daun anu baseuh mah lain kalah bersih kalah bagi kotor ku tangkal teh kulitna tan nu kasar gitu ieu saking kok kedahna gitu. Namina teh istinja dina bab fikih teh geuning kaki istinja bakal ngarembet karena urusan ibadah nu sanesna mata kedah nya kedah diperhatios eta buah tadi teh ya Rasul ngalangkung kadua kuburan teras eta kuburan teh kakuping ku Rasulullah ahli kuburna teh nuju disiksa anu hiji deui mah Rasul nyebatkeun kieu gitu wa amal akharu fa innahu yamshi bin namimah anu kadua mah ahli kubur nu disiksa teh lantaran hirup di alam dunya teh sok resep ngadu dombakeun batur resep masyakeun batur teh batur rariweuh teh tina kalakuan manehanana resep gitu hayangna teh ngariweuhkeun batur nyieun papasiaan batur cek bahasa legegna mah provokator gitu kaditu dibejakeun kagorengan si ieu kadieu dibejakeun kagorengan si itu atuh jadi mumusuhan kan itu teh provokasi gitu teh ngadodombakeun batur teh aya nu nyaan karasa aya nu teu karasa komo di zaman ayeuna mah zaman ngamedsos lah eta sagala disebutkan sagala diucapkeun bahasa-bahasa ieu di media sosial pikeun kaloba sabab barhapiak anu kasinggung saumpamana mangawe tapak kurangan gitu aya teh kadang-kadang namimah anu teu karaos gitu. Dosa lisan mewakili dosa lisan ieu teh anu ageng tina lisan pikeun kamasyakeun batur lamun geus terjadi papasean dua urang lamun teu beres teu kaburu akur bisa jadi nambahan duaan tiluan opatan beuki gede deui gitu lamun teu aya anu ngabereskeun bisa jadi sakampung parasea antar kampung tinana akibat namimah sehingga Rasulullah diteraskeun dina eta hadis teh pakhoda jaridatan al-Gusti Rasul teh nyandak kana barang-bang korma pelepah korma anu hejo keneh teras ku Rasulullah dibelah dua disoekeun belah dua tanclepkeun kana hiji kuburan ditanclepkeun di kana kuburan hiji deui para sahabat naros ya Rasulullah lima fa'al tadzalik nah Gusti Rasul midamel kitu Rasul ngawalar ya la'allahu yukhaffifu anhum ma lam yaibas mudah-mudahan yang ditanclepkeun teh tiasa ngaringankeun kana siksaan ieu ahli kubur satungtung teu acan garing mata ku para ulama dimunculkeun dimeunangkeun nalika ziarah kubur atau napingan teu ka kubur ku bentuk naburkeun bunga ku bentuk macorkeun cai mudah-mudahan lamun eta teh aya bagian siksa gitu naudzubillah nya tiasa diringankeun satungtung eta teu acan garing numawi sok aya di anu ngahaja ditancleban ku tangkal anyuan samoja ngan ulah we nanclepkeun tangkal sampeu mah Bu ulah gitu engkena teh bisi ayaan gitu aya nu ngalah jeung teu pantes bae gitu teh rek tani rek ngubur kitu harapanna teh satnon mudah-mudahan tiasa ngaringankeun kana siksaanana satungtung teu acan garing aya nu mekel nyan lupa itu naon teh
kalau mereka makal menya nu sengit ulah nu bau gitu sengit naon sababna Bu eta jiga nu teu sapiranya Rasulullah nancelkeun eta mudah-mudahan tiasa ngaringan ulah dikira teh Bu ngan saukur jalma nu gaduh ruh teh sadayana teh makhluk-makhluk Allah termasuk tatangkalan eta teh gaduh ruh ngan ruhna beda jeung urang gitu ari urang mah ruh manusia gitu ari eta bangsa tatangkalan ruh nabatat urang mah ruhul hayat itu mah ruh nabatat memang aya ruhna dalam mun teu boga ruhna mah ya moal jadi ngan ruhna teu saperti urang gitu. Jeung deui Allah ngadawukeun yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh sagala anu aya di muka bumi ieu eta teh maca tasbih ka Allah. Allah teh ngawartosan sadayana barang di dunia ieu teh perkara ieu teh hirup sabenerna. Maraca tasbih ka Allah. Kan bisa wae nalika ditanjlebkeun ku Kangjeng Rasul eta teh si pelepah korma anu hejo keneh teh tasbih ka Gusti Allah. Subhanallah 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 ante ka kuping ku urang lamun ka kuping ku urang tatangkalan tasbih urang bakal ngabecir teh urang keur ngaliwat ka tangkal selong eta kagedenge subhanallah 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 wah muring kaku peting-peting coba kan ngalamun komo lamun ngaliwatna ka daerah Pileuweungan gitu tah aya wah ka ditu tuh ka astana gitu peting-peting ngalewat ka dinya ka kuping kurang tereang subhanallah subhanallah insyaallah subhanallah subhanallah ka ditu depikeun ka kuih-kuih teu ganggu gitu subhanallah subhanallah sanya nama kitu sagala anu aya di muka bumi ieu eta teh bertasbih ka Allah dikir hayam kongkorongok dikir kucing ngeong-ngeong eta teh tasbih napikeun ka anjing ngagonggong gitu au-auan gitu tengah peuting tasbihna ada kitu eta para ibu rahimakumullah tadi teh urang bahasan teh tina salat berjamaah teh akhirnya rugian kadinya nanti heula ulah ka kadinya nyaeta sok ieu teh dawamkeun salat surat al-mulk atanapi upami urang teu damang sering aos surat ieu suratna surat kulhu termasuk anu boga arep-arepaneun bakal diringankeun dina non moal ditakon ku munkar sareng nakir teh nyaeta jalmi anu dina teu damang maotna teh teu damang anu nimbulkeun maotna teh ngaos nyeurkeun surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad atau kumaha berarti urang teh intina mah nalika urang teu damang iraha wae bisi eta teh teu damang anu terakhir nah bisi eta teh teu damang anu nganterkeun kana maut sok seueurkeun ngaos 10 iraha teu langkung tah bade pagi-pagi siang malam pokona mah bebas iraha we lah jiga tuang gorengan gitu pagi-pagi nikmat siang nikmat pabuburit raos wengi pedo pokona mah gorengan mah gitu gorengan mah makanan tiap waktu pokona mah beda jeung bubur mah pagi-pagi teu pantes bubur mah wengi-wengi tapi gorengan mah pantes wae eta ibarat kitu lah pagi-pagi siang malam iraha wae seueurkeun bisi eta teh teu damang anu terakhir anu nganterkeun kana ajal bilih gitu tah aya arep-arepaneun urang tiasa di jul naon tiasa di lewat ku malaikat munkar sareng nakir ada banyak munkar sareng nakir nalika nakonan jalmi teh benten-benten gambaranana pan tadi teh sirung-sirung siksa sirung-sirung nikmat teh geus ditembongkeun
kadang-kadang aya nu diringankeun dina cara bertanya teh panakonana kumaha cara diringankeun teh kadang kawis diterangkeun dina keterangan dina riwayat aya mangsana munkarna wungkul henteu nakirna mah naon sababna rek ngaringankeun da jalma teh jalma bager itu bisi sowakeun ari kuduaan mah ditanya anana kadang munkar wungkul atanapi nakir wungkul gitu aya anu henteu ditaros teh dilewati eta anu milik mah malihan munkar nakir ge digambarkeun benten-bentenna jalma aya anu diriung sabab munkar sareng nakir teh bu ieu teh nami kelompok aya malaikat kelompok munkar aya malaikat kelompok nakir jalma anu baragajul anu teu ecreup bisa-bisa ditanyana teh dirempu nakirna sakitu malaikat munkarna sakitu malaikat jadi diriung wah jadi bakal pinuh ka sieun teh nya model kahirupan urang we jalma nu boga salah ditanya ku saurang mah teu daek ngaku ku dua urang teu daek ngaku ku tiluan teu daek wae ngaku tungtungna diriungkeun jeung RT jeung RW jeung Karang Taruna gitu jeung kadus gitu jeung warga gitu pan kitu tungtungna mah jadi ngaku we gitu sabab tadi teh di alam barzah sanajan sanes tempat siksa sareng nikmat anu hakikat anu sanyanyana eta teh geus ditembongkeun kagampilan sareng kamudahan kasusah bakal ditembongkeun di alam barzah eta ta urang euy dewe kana bahasana nu ti payun tah urang teh salat berjamaah teh nyambung ka dinya salat berjamaah semakin seueur jamaahna semakin afdal nya da abi mah tara ka masjid ibu-ibu ongkoh nya ulah-ulah sanes hartosna teu tiasa ngadegeun salat berjamaah di masjid ngan upami sakali-kali bade ka masjid nya mah sae dengan catatan tadi dijaga adab-adabanana mongke urang bade naon namina teh taraweh kana ibunya terus lebet rojab mah dapokana mah tereh lah puasa nyarelek lah gitu sabab urang ge terus nyantelkeun ku doa urang teh Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan Gusti berkahkeun abdi dina ieu sasih rajab wa sya'ban sedang dina sasih sya'ban oge dugikeun abdi kasasih Ramadan jadi tos caket terus dibangket ku doa sok sing sering dina raraga urang ngamakmurkeun masjid gitu eta nyantel ka masjid berjamaah gitu bujang-bujang berjamaah dina salat gitu nya dina urusan naon gitu dengaran berjamaah da matak rame matak nguntungkeun mau berjamaah dina salat naon atuh sababna deui qala ba'dus salaf sebagian ulama-ulama ahli salaf nyebatkeun kieu idza qamatil jamaah nadarallahu ila qalbil imam nalika rek ngadeg salat berjamaah Allah teh mandang kana hatena si imam kumaha nu dipandangna teh naha aya teu kahadean di nu hatena upami aya berarti cukup ieu imam engke bakal ngajadikeun salatna teh ditarima tapi nalika dipandang teh teu aya kahadean dina hatena si imam teh keur teu bener hatena teh kitu kumaha tah lamun salatna berjamaah tiasa ninggal ka si makmumna wah di dieu ieu aya kahadean di hate si makmum berarti dianggap cukup man maksudna dina ieu katerangan bu bakal silih asah sana silih asih silih asuh ya mah silih asah silih sampurnakeun lamun aya kakurangan ti imam bakal katambahan kuno aya di makmum nu di makmum kakurangan bakal katambahan kuno aya di imam nepikeun ka urusan-urusan aosan anu teu kaos dina salat ti si makmum eta teh pan ditanggung
ku si imam anu henteu sempat maca Al-Fatihah pan tiasa ditanggung ku imam masana teh ngalap cekap tina aosan imam upami makmumna anu aosanna teh masih keneh naon teu acan sae teu acan lancar pan tiasa disampurnakeun ku imam oge makmumna anu mah tadina dina cara susucina sateu acanna bilih teu acan pas kana aturan fikihna bilih teu acan pas kana kumaha kakuduanana tak ku berjamaah silih sampurnakeun kauntungan tina salat berjamaah silih sampurnakeun ieu mah keur mah salatna sorangan bari teu pati apal kana ilmuna gitu bari deui waktuna waktu anu sesa bari salatna ge ka naon katompernakeun maka ieu tebih pisan tina kamistian gitu salatna bujeng-bujeng dikantunkeun nya di akhir-akhirkeun gitu ieu kalebetkeun kana anu disebatkeun dina surat Al-Maun teh fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun jalmi-jalmi teh naon neraka wel pikeun jalmi-jalmi anu salatna teh lalai lalawora lalewodeh salatna teh tah diantawis bentuk sahun dina salat teh nyaeta ku ngakhir-ngakhirkeun waktosna. Nah sebagian keterangan mah lamun jalma ngahijikeun salat dina sawaktu dua salat lohor jeung asar dipigawe dina asar dihijikeun teh maka eta teh jalma teh geus tumiba dina dosa anu ageng sabada mukakeun kana panto-panto dosa anu badag eta tak ayeuna dina sasi Rajab urang teh diemutan deui sing emu ieu teh waktos-waktos di mana salat dilungsurkeun dina Isra Mi'raj teh 14 abad yang lalu kirang langkung Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi parentah salat teh ngalangkungan Isra Mi'raj kan ayeuna usum Rajaban teh Isra Mi'raj itu nu jadi tema teh di mana-mana. Eta urang eta we ngemut-ngemut kana parentah salat. Ku berjamaah mah sadayana kasampurnakeun silih sampurna. Aosan imam nyampurnakeun kana aosan-aosan Al-Fatihahna kasampurnakeun. Tah sagala rupi aosanana gitu. Cara kalebet satu acan kumata tadi teh ditingali eusi hatena intina mah aya we saurang anu hatena anu keur hade teh eta cukup nepakeun kana kahadean hatena kanu lainna wa yataqabbala salatahum Allah bakal nampi kana salat-salatna wa yaghfiru lahum jeung Allah bakal ngahapunten kana dosa-dosana. Wajabil hadis aidi daun kanjeng Rasul qala khalaqallahu madinatan fil jannah Allah teh nyiptakeun hiji Madinah hiji kota di surga yuqalu laha madinatul jalal disebutkeun eta hiji kota di surga teh hiji daerah di surga teh disebutkeun teh Madinatul Jalal di eta Madinatul Jalal di eta lembur di eta kota teh aya gedung-gedung anu disebutkeun namina teh Qasrul Admah jeung di eta gedung-gedung teh aya baitun aya rumah-rumah anu disebutkeun eta teh Baitur Rahmah namina teh rumahna teh wa bi arba'atu alafin saririn di eta setiap satu rumahna teh nu disebat Baitur Rahmah teh aya beribu-ribu ranjang wa ala kulli sarin arba'atu alafin haura dina setiap ranjangna teh aya disiapkeun pasangan-pasangan jalma-jalma anu pasangan-pasangan bidadari ya kautamian
Para ibu sadayana hiji hikayat ibunya hukia anna rajulan ama kana muwalian. Hiji pamagat anu lolong eta teh anjeunna ngabiasakeun kana salat berjamaah. Jalmi lolong terbiasa salat berjamaah. Terus datang ka tempat berjamaah nanya ka masjid min ghairi qaidin tanpa aya anu nuduhkeun teu ngangge itu kongkong. Teras antusna kitu teras karena teu aya nu nuduhkeun teu aya anu temenan teu makal tongkat terus tiba-tiba pas saja terus mastah kana teh tidak gor kana hiji tempat kana hiji barang hiji benda. Nepikeun ka uwihna ila dari faqalah tujatuhu istrina teh naros kieu inna sholatal jamaati guiru wajibah ceuk istrina teh kieu atuh Kang salat berjamaah mah da teu wajib nah meni gatol-gatol ting salat berjamaah teh pan eta teu ninggal kitu teu geuningan kumaha lamun ti kusruk lamun ti tajong gitu da teu wajib ieu gitu komo eta soca teu ninggal kitu mah eta si pamagat teh ngawalar ka istrina teh in kana Allahu qad akhada nura basori wa qad abu alaya nura qalbi memang Allah teh geus nyabut kana paninggal soca abdi tapi Allah henteu nyabut kana paninggal hate abdi kitu ngabahasana ieu teh nunjukkeun kana kaistiqomahanan. Terus kumaha nu terjadi? Tah nu terjadi teh kieu anjeunna teh jalmi anu ulem teh jalmi anu lolong teh anu ahli berjamaah teh ulem teras ngimpen sareng Kangjeng Rasul. Kumaha ngimpen sareng Kangjeng Rasul teh? Teras Rasulullah teh ngusap kana ku pananganana anu mulia teh kana socana. Dina impenanna teh bu jalmi anu ahli berjamaah anu lolong teh ku Rasul diusap ieu na. Terus kumaha nepikeun ka datang deui paninggalna teh cager deui nepikeun ka nyaring tina kulemna nya saenyana damang gitu damang ka bina-bina sehat walafiat suasana teh normal deui bibarakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh tina kaberkahan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu mah yang hikayat motivasi pikeun urang jalma anu lolong oge ngeureuyeuh kitu nepikeun ka meunang kaistimewaan kitu atuh kama urang anu jag-jag sehat wal afiat mudah-mudahan urang dipaparin istiqomahan tiasa ibadah ka Allah khususna dina salatna salat berjamaah amin ya Allah ya rabbal alamin urang tutup kalayan doa sapuja katunya bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.